Dua temangga piatur. Batana nganggur menik cara batur, usaha kuring dagang ngasora, goreng aja nggak halus nomor dua, anu penting nama kuring nyoba, mugi-mugi jalma baros seneng, kulo balaku anu ngenahen, di bawah helau penasaran, meuli sora kuring kepastian, sabab loba pisan manfaatna, barang meuli kode-kode sing gancang-gancang geraboka nadana kuring katabrak meja aai 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 Khusus Kang Mas Dayana. Kuringan loba ngalamar ka kantoran tapi sok ketara aya ngobongan aya malah dipurudan ngomongkeun kerengan mimitian usaha kuring jual beuli loba ngajual tibatan beuli angin jelema duit modal usaha jadi bereda berahna mendingan kuring kembang bakat kajan bakat kubutuh ibarat kuring barang renta mering dagang sora bari maksa aai 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 Bos muda, baja. Kanggo ibunda siap yo. Cita-cita hayang jadi dokter, najan ngodok anu kotor-kotor, najan anu dikodok nambah nol, lumayan najan detik honor, lantaran jarang aya bedana, dokter anu hirup rasa ngasara, teu cara dukun anu dilembur saeutik gawe panang nganggur, mata teh dari jalma kudu pinter, karaheun teh gancang kabalinger, neangan gawe pasti teu sulit, komo lamun dipanengan duit. Aai 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 bau ai aai kuringan nyoba ngalamar ka kantoran tapi sok ketara aya lowongan nu aya emolot dikurudan ngomongkeun kerengan mimitian usaha kuring jual beuli loba ngajual tibatan beuli nginjem duit modal usaha jadi bereda borohna mendingan kuring ngembangkeun bakat najan pokok bakat kubutuh jembatan kuring